Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Anna dopatu ari ieu eta martelakeun beberasih i'lam kudu nganyahokeun anjeun anna nadopatal badani kana saestuna ari ngabersihan badan wasaubi jeung pakaian wal makani jeung tempat matlubatun eta anu disuprih syar'an ceuk syara. Payan bagi maka penting lil insani pikeun manusa naon tandipu badanihi ngabersihan badanna itu insan muta'ahidan barina anu nganepikeun sa'rorosihi kana buuk sirahna itu insan bitasrihi ku cara nyisiran kana itu sa'ro ku nyisiranana itu sa'ro waduhni jeung ngaminyakanana wa udunaihi jeung kana dua ceulikna itu insan bil gusli ku dikumbah wal mashi jeung diusap wafahu jeung kana bibirna itu insan bil madmadoti ku dikekemuan wasiwaki jeung disiwak wa anfahu jeung kana irungna itu insan bil istinsaki ku ngingsrek cai wal istinsari jeung kana nyebrengkeunana cai wa adofirahu jeung kana pirang-pirang kukuna itu insan bigos lima ku ngumbahna perkara tahtahu anu aya di handapeunana itu adofiruh. Wa qad kana jeung nyata bukti saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhinu eta sok ngaminyakan nabi ra'sahu kana mastakana nabi wa yusarrihu jeung sok nyisiran kanjeng nabi sa'rohu kana rambutna nabi. Wayan bagi jeung penting lahu ka itu insan aidon deui naon tandipu saubihi ngabersihan bajuna itu insan bil ma'i ku cai wahdahu barina sahiji itu ma'i au ma'as sobuni atawa sartana make sabun inih taja lamun mika butuh itu insan ila dalika kana itu sobun wa kadalika jeung eta nya kitu deui yan bagi penting lahu pikeun itu eman naon tandipu makanihi ngabersihan tempatna itu eman atau insan wadalika jeung ari itu anu kabeh lima eta tetep kana perkara pinnadopati anu tetep dina babaresih pihib disihatin dina ngajaga kasehatan wadahabil humumi jeung ngaleungitkeun kabingung wa iqbalis sururi jeung narima kana kabagjaan waridol asyiri jeung ridho kana pergaulan wa idhari nikmatillahi ta'ala jeung ngadohirkeun kana nikmati Allah subhanahu wa ta'ala. Qala parantos ngadawuh saha azza maha luhur Allah wa jalla jeung maha agung Allah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis wa amma bi nikmati rabbika jeung anapon kana nikmati pangeran anjeun fahaddis tah kudu nyaritakeun anjeun. Surat Ad-Duha ayat 11. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.